dikir ngeunaheun eta urusan hese sebab tama penemuan masing-masing kuari ngadengekeun batur maca Quran we Masya Allah karim ngeunah teh lain sora lain makhraj tapi aya nu sentuhan-sentuhan anu hese energi nu datang ka urang nu hese dicaritakeun eta lah rahasia Allah. Nah lamun geus datang ka dinya zadathum iman tambah iman sebab karasa kan punya iman urang mah kuari gan disungut doang encan karasa nu mantak engke di akhirat asyhadu an la ilaha illallah abdi nyaksian bahwa taya pangeran wajib disembah kecuali Allah sia wawanianan nyaksian emang karasa ku sia ji henteu sia nyaksian ji aju geus kieu kumaha tuh saya ajak bae cek malaikat ulah tuh bongan sih nyaksian iraha nyaksianana lamun urang bahasa cenage we geus sarah teu meunang cenage kos kitu cenage cakolot we sadat cenage we lah kudu boga pendirian masyaallah iyalah urang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah syahadat teh ya bersaksi teh kudu nyaho geus lamun teu nyaho atuh teh kumaha nyaksianna bismillahirrahmanirrahim sieun ka Allah sieun we ka Allah teh sieun ka Allah teh artina sieun ka ancaman Allah indamal mu'minuna teu aya lian jelema nu mukmin nu sampurna imanna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum sieun dek ngalengkah teh sieun beusi aya dina bebendu Allah dek cukal-cekal teh sieun beusi aya dina bebendu Allah dek dula-dula teh sieun beusi aya dina bebendu Allah dek dunga denge teh sieun beusi aya dina bebendu Allah lantaran salah denge salah deuleu salah kecap Allah ngancam sieun mana coba kuari samadis nu kos sekarang itu hayu urang ngajakeun ngaji ge main HP pan kontreng geus teh sieun dibendu ku Allah geus teh sieun keluar di majelis atuh geus mulai mata ceuli geus eueuh filteran urang mah berarti kan teu sieun ka Allah sakadar iman ka Allah iman anu biasa lumrah awam ngaranna tetapi anu bener-bener ngerenyed hatena bisi salah lengkah salah kecap salah denge salah deuleu lantaran salah deuleu salah denge salah kecap Allah ngabendu kulantaran embung biasa dibendu ku Allah wajilat qulubuhum sieun ka Allah mana jelemana iyalah khasyah nomor kedua wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana di mana dibacakeun ayatna nambahan gede iman nu mantak manehana tambah gede iman teh lantaran ngadengekeun kalam Allah dengan penuh kesadaran jeung ikhlas nikmat urang lamun ngadengekeun ayat Allah aya dina sadar jeung ikhlas lain deui lamun urang ku Allah dibere misalnya ya dibere ku Allah tek ngadengekeun nu maca Quran teh ya lain makhraj lain sora nu kadenge ku urang teh kok ngeunaheun jeung kadengena teh okos lain dikuceuli ku mana bae kadenge eta kos kitu mah geus hese nyaritakeun sebab tama perasaan jelema anu dibere ku Allah hanya jelema-jelema nu dibere ku Allah eta lah nu bisa nyaritakeun ge sekedar nyaritakeun ge ala kadar sebab moal kahartieun sebab nyaritakeun tentang urusan karomah eta teh bingung neuk nyaritakeunana ge moal daekeun nya nyaritakeun sebab moal kaharti
jeung moal aya nu bisa nyaritakeun lamun jelema nu encan dibere kan kos kitu moal bisa nyaritakeun tentang Allah lamun lain ahli Allah moal bisa nyaritakeun embungeun nyaritakeun tentang Allah anu aslina sebab naon sebab moal karti hartina asli teh hakikat hese nah ieu keur carita dibere geus ku Allah sekali-kali waktu dibere tek ngadengekeun batur ya Allah lain makhraj nu ngeunah teh lain suara jeung kadengena ge lain ku ceuling ngeunaheun perasaan eta nu disebut zadatsum imana geus eta mah deuk salah ge ta deuk salah makhrajna suara jore geus lain ukuran suara lain ukuran makhraj mun nu macana ikhlas nyambung urang boga kasadaran jeung keur ikhlas eueuh muatan-muatan di diri urang eueuh naon hiji be Allah ngan eta datang ka dinya teh kapan eta mah lain pagawean memeh dahar teh mah hayang naonan di jero hate pertanyakeun ku diri urang hey awak ari sia sieun karesep sia naon anu ngaganggu sia naon pertanyakeun ku urang ka diri urang tafakur ngaranna engke aya suara-suara bila sautin wala harfin anu notogan ka jero hate urang tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala nah lamun geus kos kitu kakarak jelema teh asal maca ayat sanajan saayat ngeunaheun perasaan teh nikmat zadatsum imana ngeunaheun sebab ikhlas geus kadengena ge geus lain ku ceulik lain makhraj lain suara eta mah geus hese nyaritakeun eta mun kos kitu mah hese nyaritakeunna hanya nyana jeung Allah bae eta mah geus ngan aya seperti kos kitulah mun kurang dijelaskeun mah meureun sabulu-bulu eta ayat karasa. Nah eta teh kos kitu kakarak wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatsum imana tambah iman. Sebab nyana ngarasakeun. Urang makan kuari teh lamun ditanya, "Kumaha eta bagus?" Jeung Muammar gedeg 12. Tos-tosan teh bagus. Mun itu, itu mah teu bagus. Mun suara Haji Pendi eta kudu digunggura. Make pentil kadu set urang nu kadenge gitu kumaha makhrajna Muammar jeung Danang Qasim kumaha makhrajna Muammar jeung Humaidi kumaha makhrajna kitu si itu teh tuh nu urang seberang teh sangaranna karata Darwin si Darwin urang mah palingnya ngabundang banding kos kitu bae selama urang encan dibere mah ku Allah kitu bae tapi lamun urang diikhlaskeun hate urang disadarkeun sadar-sadarna urang nyadarkeun diri ulah aya nanaonan di jero hate urang sabada ditafakuran jeung dimujahadahan kurang pertanyakeun naon sia kahayang sia naon karesep sia dipeka karido tah henteu ku Gusti Allah resepeun tah henteu ku sia kahalangan si ku macam-macam nu kos kararitu hirup sia teh deuk ka mana jadi ka Allah kuari sia hirup sia rugi amat kok kahalangan ku baju kok kahalangan ku kitu sendal kok kahalangan ku macam-macam naonan setelah kurang dipicinan Allah mere sadar ikhlas anu luar biasa ulah urang nu maca batur nu maca bakal akur jeung urang nu maca urang maca moal daekeun kenceng macana ge moal daekeun kenceng teh moal daekeun gancang moal sadunya moal tah mah jelema lamun geus dibere kos kitu teh tek we moal aya nu gancang maca Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim ku ngeunaheun teh ngeunaheun karasana nyana maca penting biasana bismillahirrahmanirrahim geus teu kuat ku ngeunaheun gitu lah siapa juga anggel bae kan beda dah paling indah mah malah ngadengekeun batur teh ngeunaheun lamun aya batur nu maca masyaallah sebab urang teu sanggup ngucapkeun
nya urang ucap nyebut Allah dia teu kuat, nyebut Allah dia teu nginaheun. Urang maca sholawat ge nginaheun. Hese tah nyaritakeun nginaheun maca sholawat, nyaritakeun zikir nginaheun eta urusan hese. Sebab tama penemuan masing-masing. Kuari ngadengekeun batur maca Quran we, Masya Allah karim nginaheun. Nginah teh lain sora lain makhraj, tapi aya nu sentuhan-sentuhan anu hese energi nu datang ka urang nu hese dicaritakeun eta lah rahasia Allah. Nah, lamun geus datang ka dinya zadathum iman. Tambah iman. Sebab karasakan kunya. Iman urang mah kuarikeun disungut doang. Encan karasa. Nu mantak engke di akhirat asyhadu an la ilaha illallah abdi nyaksian bahwa teu aya pangeran nu wajib disembah kecuali Allah. Sia wawanianan nyaksian emang karasa ku sia. Henteu. Sia nyaksian. Aju geus kieu kumaha tuh? Saya dijak bae. Cek malaikat. Ulah tuh cek. Bongan sia nyaksian ira sia nyaksianana. Lamun urang bahasa cenage we geus salah. Teu menang cenage kos kitu. Cenage cakolot. Ada cenage. Kita kudu boga pendirian. Masya Allah. Iyalah urang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat teh bersaksi teh kudu nyaho. Geus lamun teu nyaho atuh kumaha nyaksianana. Nyaho teh ngan sakadar nyaho wujud kidam bakal moal lapalila eta mah cangkang. Kudu jahok kana eusina. Iyalah anu jelema ku Gusti Allah dibere kayakinan anu tinggi anu nyahueun kana eusina syahadat. Anu kumaha eta? Anu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Mana jelema nu ikhlas kuari? Ikhlas jeung sadar. Maca Quran ngadengu-dengu ge jaya maksud teh. Wow, saudara-saudara sekalian unggal peutingnya na, di kampung ke kampung eta ge aya muatan kan pos kitu. Hayu, lamun ikhlas zadathum iman. Nomor katilu wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal pasrah ka Gusti Allah. Udah deken ieu ngan ngomong doang tawakal, berangkat ke Mekah kakarak bismillah tawakkaltu ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dibaca doang katawakalan aja eueuh. Artina tawakal teh segala rupa nyanggakeun pasrah sadaya-daya ka Gusti Allah. Ngaran tawakal. Eueuh anu diharap kecuali Allah. Eueuh anu diandel kecuali Allah. Harapan jeung andelan teh ka Allah bae. Bisa tuh lamun bener-bener tawakal ka Allah, moal mawa duit, moal mawa bekal, hiji Allah. Mana kuarin aya? Mah aya. Ngaji ge dia mau bekal. Urang tawakal tu Allah. Hanya orang-orang anu dibere katawakalan anu tinggi lah. Jelema anu tawakalna anu benar-benar di makom tawakul. Wali Allah. Ngan atunya nama ngeunaheun ieu. Urang mah kan lantaran can boga makom, ieu ka Surabaya, beak duit, otomatis kan urang nginjem. Ngajual nu aya atau nginjem. Ari nya nama lantaran geus aya dina makom tawakul, datanglah ke Surabaya. Surabaya haji udah balik ka dieu, eueuh duit, eueuh bekal, eueuh naon. Atuh kan nya nama bisa peureum bae atau bisa dangdaunan cekel fah. Datang ka Tangerangkeun, fat, jadi duit. Atawa geus teh kitu langsung bae nya nama peureum set hayang datang ka Tangerang atuh datang. Dia tuh cenah urang ge tawakal kitu mah bisa. Lain tawakal kitu bisa sia tah ngarah tawakalna heula nu heseng. Kituan mah babari. Urang ge atuh mun kitu mah cenah bisa tawakal lain kitu ngomongna salah sia. Tawakalna heula. Ulah ngomong aing ge tawakal kitu mah tuh bisa lain kitu. Aing hese ngomongna ye. Atuh makanan dibere kitu ge teh geus tawakal teh. Ki Ahmad ka Surabaya
ke Surabaya kumpul jeung Bung Karno jeung siapa balik ka dieu duaan nya dek balikan naik kareta dek saurang teh dek naik naon mobil apa kareta mana jeung balik kareta cenah geus kieu kunaon gampang nyokot ditangkal kadong-dong teh bacaan fut jadilah duit jang sakadar ti Surabaya ka dieu teh ka Jakarta aya duit wah lamun Haji Fendi kos kitu mal dagang karung atuh geus daunan di rorodan punyana aduh Masya Allah nu mantak teu dibere ge eta maksudna beuki salah maksud tuh tawakal ke Allah urang makan tawakal na teh kana sangu bisa seubeuh urang mah lantaran dahar geus urang tatagenan seubeuh kana dahar sanajan eta adalah adat satungtung urang teu dirobah tatagenan eta moal jadi wali moal eta kudu dirobah ku urang khorikun lil adat urang teh kudu ngabedah adat tu tata dina mun teh mah teu dahar lapar kuari mah dirobah ku urang ulah dahar hayang coba lamun urang terus bae dahar mal jadi wali moal penting urang teh ieu teh lamun teh hees waduh bahaya sebab ieu jadi adat kebiasaan urang teh kudu sare lamun teh sare 8 jam cak dokter mah 8 jam sampai sapeting teh atuh be aku ngees bae eta mah atuh budak deuk iraha maca maca sholawat eta mah ngees deui nah dibuat urang ulah sare geus sayangnya mah saya tik bae kok bisa kok situ kebel-kebel dirobah adat teh nu biasa sare teh henteu nu biasa sare ulah nu biasa sare henteu nah eta teh sebab naon dirobah kitu mah hese katawakalan urangna ka Allah Gusti ja Gusti teh nyieun seubeuh teh sabab sangu ayeuna atuh mantak naon Gusti nyieun seubeuh ka abdi henteu kudu make sangu ja Gusti mah maha sagala-gala cak Allah teh atuh aing ge bisa atuh siana ninggalkeun dahar heulanan ieu mah duk ngaji bae nimbal hampura tuh Gusti orang sewakan komunikasi teh jeung Allah teh siana aing mah kan nuturkeun sia cak Allah aing maha kawasa tapi aing nuturkeun sia kan bab ikhtiarna kan aing mere ka sia kan di sia kege Allah ikhtiar sia nah urang komunikasi sakan jeung Allah mulai ku urang lalaunan dileungitkeun adat dahar terus ja beneran orang sia dibere ku Allah dileungitkeun ku urang adat sare aing mere kakuatan ka sia sebab eta mah adat tapi sia da heula kudu usaha ayo usaha urang sapoe 2 poe 3 poe tuh bener-bener urang geus muringis ka belah dieuna set jaba beneran sia dideulekeun ku Allah teh sebulan 2 bulan 3 bulan bener dibere kuat tek teh sare ge kuat asal nonton TV bae teu beres deui bae tuh urang nu usaha nah lamun geus dibalikeun ku urang kuari mah urang teh geus ninggalkeun dahar dina waktu-waktuna geus eueuh berarti kan geus khorikun lil adat urang usaha ngabedah adat nu biasa sare henteu nu biasa make baju nu bagus teu cumplang-campling jeung sajabana tapi kan sing hade lamun eueuh guruan lantaran kos kitu teh teu bisa ditiru-tiru boga maksud-maksud tertentu ulah asal cumplang-campling wae maksudnya sia naon cumplang-campling aing hayang jadi wali teu beres da kos kitu nah kuari geus bisa geus berbeda kan kuari berbeda mana deuk dahar nya nama kuat bae deuk nginum kuat bae nginum keur henteu masalah dahar keur henteu masalah sare-sare keur henteu masalah jadi sare jeung teu sare bangunna akur bae diberi kekuatan aku Allah seperti kos kitu geus lamun geus kos kitu alamna berarti beda jeung urang nyana sebab alam urang mah alam dahar alam nginum kudu di waktu-waktu nu jelas mun teu dahar teu kuat bisa kiceup bae aing nya mah henteu berarti geus beda kan alamna teh nya mah alam kuat urang geus teu kuat sebab nya mohon ka Allah janu Allah ciptaan Allah
jageninganan Kangjeng Nabi kuateun sina Abu Bakar kuat sina Umar da naon bedana kabelah dieuna wali-wali Allah nu aya di urang Syekh Mansur Syekh Asnawi jakara ruwat atuh naon bedana jeung urang mah ngan teu latihan doang latih ku urang tek kuat beda alamna geus kulantaran beda alam urang teh kuari mah bersih geus bersih zahir bersih batin bisa kadeuleu kuari mah makhluk-makhluk halus aya jin tuh kadeuleu lelumpatan tuh lelempangan kadeuleu beda jin mah jenggotan jin bisa kapanggih jeung makhluk-makhluk halus bisa jeung arwah-arwah ieu keur carita nah iyalah tawakal masyaallah lamun urang geus tawakal tu Allah hiji we Allah menang perang menang nu sok dicaritakeun sering teh jelema greget jasa aya tangkal kayu anu sok disembah bae kemudian kujana dibawakeun kampak goblok sia nyarembah ka dieu setan buana goblok tolol sia sembah ka Allah ulah ka tangkal kayu sembah ku sia tolol goblok punyana deuk diraga je tek aduh setan datang set ulah kiai ulah naon sarembah ku jelema geus ieu mah amankeun bae urusan dakwah bae asa ulah dituar bae hayang dituar bae ieu ulah galungan nya maribut jeung setan pan geleutin setan mah hese jeung haji pae diona bukan cekel haka aduh babari tabah tapi kan lamun jeung setan ku banyak kelna hese tah tapi ieu galungan jeung setan ge menang wah setan dicekek kunyana saha bisa nyekek setan urang bisa nyekek setan berarti bisa nyekek hitut urang dicekek setan ampun jeung setan ampun sia ampun geus kieu bae jeung setan amankeun gula ajo geus gula mah geus pokona mah amankeun hitungan ke diberi bonus dihanapeun anggeng ke cokot duit sapoe 5 dirham sakitu bae geus bener sia ya bener kula mah moal jalir tiang ieu moal kula masa ulah dipaehan geus aman atuh awas ya nya lamun eueuh duit 5 dirham cekek ke wae beres di dulu bener isuna aya aja bener ieu setan sapoe 2 poe 3 poe 4 poe kali 5 poe eueuh ngan 4 poe doang kuat dah kali 5 poe goblok setan sia tuar deui ku aing sia tangkal bawakeun ragaji deui kongseng goblok sia di sembahan bae tuar sia ku aing datang deui setan ulah dituar kajian kuku mah dakwah ulah dituar teu bisa bohongan jalir janji sia aing naon 5 dirham mana ulah dituar ulah gelut teuy jeung setan gelut eleh kiai eleh waduh anu tatadina jotosanana mantap ge ceh bari geus bisa ngajotos kiai anu kamari setan kecekek kuari kiai cekek ku setan ayo kiai kamana ampun geus jangan aman bae geus aman geus kula mah penting mah ulah dicekek kajian teh geus asal aman bae kajian teu dibere duit ya awas ya cek setan teh sekali-sekali deui zakai kunaon da motif nu pertama nu mantak menang lillahi taala ikhlas motif nu kadua nu mantak eleh 5 dirham tuh etalah sebagai contoh terus-terusan ka ditu lagi urang dek ibadah ka Allah teh lu mantak berat mata berat celi berat hudang aya bang baluh nur di luar ikhlas tuh di luar ikhlas tapi lamun geus ikhlas hudang jam sabaraha bae salat teh sabaraha rakaat bae ngeunaheun ieu lah tawakal tu Allah bagian kol bagian batin 3
nomor kahiji khosyah, nomor kedua ikhlas, nomor katilu tawakkaltu 'alallah. Bagian anu zahir dua ieu. Alladzina yuqimuna shalah. Mukmin anu sampurna teh nyaeta jelema anu selalu ngadirikeun salat. Yatuna biha bihuquqiha, ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Urang ge osok salat, osok. Kadeuleu malah gegedena mah hayang kadeuleu. Kajeun Allah mah nya nama gaib ieu. Gaib ieu mah penting mah ieu bae jelema tatangga supaya neuleu. Bodoh ka masjid ge dak heuy. Ayo ka masjid ayo. Padahal hayang ka alam eta. Hayang ka alam. Tapi kan jelas bae salat. Salat kos kitu mah tah salat ambrang. Ambrang tama lain salat, ambrang salat. Salat teh nomor kahiji salat syariat, nomor kedua salat thariqah, nomor katilu salat hakikat. Salat syariat mah anu dijelaskeun ku Gusti Allah anu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat eta bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, eta salat syariat. Geus lamun urang salat kemudian bisa ngahalangan tina munkarat tina fahsya. Nah, ieu salat kakarak salat syariat ku lantaran salat geus teu daek maling, lantaran salat teu daek korupsi, lantaran salat teu daek ngabohong, lantaran salat teu daek maksiat. Ta eta salat eta mah salat kakarak salat syariat nu kos kitu mah ngaranna. Lamun salat bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sakumaha anu dijelaskeun dina Al-Qur'an eta salat syariat. Kos kitu ge eueuh jelemana. Tah ieu mah ambrang salat ieu mah ambrang. Tuh, Masya Allah. Etalah salat syariat. Encan asup ka di ayat ieu. Sebab ieu mata dige innamal mu'minuna al kamilunal iman. Mukmin nu sampurna imanna bagian zahir nyaeta anu ngalaksanakeun salat. Salatna lain salat syariat, salat syariatna eta mah salat lumrah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat aya deui salat teh salat thariqah. Salat thariqah mah kuari geus mulai make perasaan-perasaan salat yatuna biha bihuquqiha, ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Tadi teh hak salat teh syarat jeung rukunna dilaksanakeun anu engke kadituna teh bakal tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah make perasaan salat eta. Ngahadirkeun rasa neuleuh ka Allah, ngahadirkeun rasa dideuleukeun ku Allah, ngahadirkeun rasa ngadenge ka Allah, dihadirkeun rasa didengekeun ku Gusti Allah. Nu jelas mah ngahadirkeun kudrat iradat Allah jeung hayat jeung samana. Urang teh setiap gerak moal kaluar tina kudrat iradat Allah. Geus satu urang nangtung urang teh kudrat iradat Allah, ruku urang kudrat iradat Allah. Tidak urang kudrat iradat Allah, sujud urang kudrat iradat Allah. Tapi eta kudrat iradat Allah teh karasa ku urang, dihadirkeun ku urang kudrat iradat Allah geus liwat tina tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah geus dihadirkeun kudrat iradat. Apa aya anu robah di luar kudrat iradat? Mal aya. Apa aya nu cicing di luar kudrat iradat? Allah mal aya. Berarti pada hakikatna kabeh robah jeung cicing langit bumi kabeh saantero teu kaluar tidak kudrat iradat Allah. Nah, kulantaran ieu teh kudrat iradat Allah, urang teh kuarikeun salat. Aya dina kudrat iradat dikudratkeun jeung diiradatkeun ku Allah salat. Gusti. Loba nu gagah. Gusti loba nu sugih. Gusti loba nu harebat nu palinter tapi teh dikudrat diiradatkeun ku Gusti salat. Abdi mah ieu masyaallah sakieu ayana, beuki rendah, beuki tawadu. Tapi bagi karasa kudrat iradat Allah. Iyalah kudrat iradat Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Urang ngucap Allahu Akbar teh. Apakah lain kudrat iradat Allah? Atuh kudrat iradat Allah.
begitu orang Allahu akbar kabir, apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Allahu akbar kabir alhamdulillah kasih tah terus begitu orang seruku Allahu akbar, apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Urang itidal Allah sami Allahu liman hamidah, apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat? Lamun kudrat iradat Allah teh atuh berarti Allah jamual aya nu kaluar sifat tina zat, atuh lamun sifat kaluar tina zat mah atuh bisa acak-acakan kudrat iradat Allah sifat Allah, berarti urang karasa kudrat iradat Allah atuh karasa Allah na mulai lain salat biasa eta ge encan kaasup ka dieu, encan kaasup innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajadat mantak ayat ilain lalagaan. Sida Hasan nyaritakeun kula lamun ditanya kumaha iman, asa kadar iman mah aya dua cakna iman aya dua, al iman imanani, lamun iman sakadar amantu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi taala biasa. Tapi lamun iman nu kadua dina ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajadat qulubuhum kula ge ye wallahu a'lam. Nah, ieu lamun kurang teu dibahaskan pajar biasa bae. Gorenganan lain lalaga encan datang tah salat nu model kos kitu ge can datang atuh komo salat salat nu kumaha tuh salat anu geus eueuh iradat urang teh geus eueuh iradat jadi berarti eueuh iradat mah kos langlayangan kan teu boga iradat dikenyedkeun teh kunu mentangna. Kenyedkeun set ngaler set ngidul set naik set turun set urang seakan-akan langlayangan. Allahu akbar teh lain urang ai tadi makan karasa kudrat iradat Allah, ai kudrat iradat Allah teh kapan meureun sifat Allah, ai sifat Allah teh meureun Allah aya di urang Allah teh. Wah geus mulai ngakal ieu. Tah ieu geus ngabahasakeun anak kan kuari mah geus aya tadi makan ngahadirkeun perjalanan korekat kuari geus aya geus eueuh nanaon ja nu aya ngan Allah da Allahu akbar geus salat lagi nya mah geus teu aya waktuna lantaran eta geus datang ka dinya mah bakal natea zaman hiji bae beurang peuting tempat hiji bae wahdaniyah fil zaman wahdaniyah fil makan. Jaeta mah perputaran matahari atuh aya beurang jeung peuting ge. Aya beurang, aya peuting, tah panon poe. Dari ka panon poe di luhur beurang, dari ka panon poe di hadap peuting. Jazaman nama ieu keneh. Ieu keneh ya, nu ku urang kuari keur di cicingan teh. Beurang atuh panon poe na bae di luhur. Urang cicing we di dieu. Panon poe ka handap, atuh urang di dieu bae we. Cok geura diuk bae urang di dieu. Datang ka isukan, datang ka isukna deui. Nu berputer mah ngan panon poe doang. Atau ndek naon ka babawa ku panon poe urang. Ndek naon ka babawa ku panon poe? Heuy, ngampi, kunaon? Magrib. Ka bawa ku panon poe kan berarti. Ka bawa ku panon poe, eta mah kos kitu mah eta mah jang budak orok. Orok eta mah kos kitu mah ibadah. Masih kene aya kos kituan orok. Lantaran eta mah ka babawa ku panon poe. Ka babawa ku waktu. Nu bantak wali mah eueuh waktuna salat teh disebut salat daim terus-terusan ya so. Nya nama salat terus-terusan. Eta cenah waktu makruh ulah nyaritakeun waktu makruh. Nya nama geus eueuh pikiran ke mukrah makruh. Terus bae cenah mah salat. Tah. Lamun jelema alladzina yuqimuna shalah anu ngalaksanakeun salat terus-terusan yatuna biha bihuquqiha anu ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat geus puguh syaratna jeung rukunna wari tarik perasaan-perasaanana melalui ayat-ayat nakli wari dibere ku Allah perasaan datang ke perasaan blok ya Allah nikmat amat aya di dinya. Idza wasala abdu biha summiya arifan billah asal geus datang ka dinya disebut ma'rifat ka Allah. Allahu nurus samawati wal ardh
masalun nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu kana kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah. Nah seakan-akan ilmu makrifat eta di jero kacana aya kacaan deui, di jerona aya palitna hurung tapi eueuh minyakan ngagenyai ka mana-mana. Nah di awak urang teh aya makrifat seakan-akan dibungkus ku awak teh dibungkus deui kunaon kitu ngaranna daging dibungkus aya dina kolbu teh sonu bariun sagede ke lain kolbuna di jero eta teh aya makrifatan ngagenyai ka mana-mana teh geus jana aya di dinya ngeunah nikmat geus sakeun ka Allah antak sok dicontohkeun ari eta Syekh Khalil Bangkalan ketika nyana salat di Tuban di maguruna ketika guruna teh pas magrib nu sok dicaritakeun Allahu Akbar nyana seserian bae ngejalakatak datang ka kaget guruna teh kunaon ieu budak seserian bae beres salat siapa tadi yang ketawa bejakeun eta seserian bae nyana seserian ngeganggu kamu yang gitu-gitu lantaran dicarekan bae kenapa kamu ketawa-ketawa nyana ngomong saya bagaimana enggak ketawanya emang atuh di hati guru katanya di sini ada nasinya banyak di sini horenganan eta teh guruna teh lapar hayang dahar. Nah kababawa salat tuh lamun Syekh Ahmad adina Imam Ghazali bunga makmum ka Imam Ghazali datang ka bebeja Imam Ghazali ka mana ayeuna dipanggil kapan adina sangeus dipanggil cak adina Imam Ghazali mak atuh deuk kumaha abdi ngamakmumna ka Ghazali lantaran di jero hatena aya getihan tanyakeun Ghazali emang aya getihan masyaallah orang adi geus leuwih hebat kula teh keur ngaijtihad bab head ban head bageti eta kadeuleuh kan masyaallah etalah salat jelema ahli makrifat batak cenah mah atuh kadang-kadang ngamakmum kadang-kadang tilok jarang lolobana mah jarang antak di lembur usrok ka masjid eta buat teuing Imam Abu Yazid Al-Bustami ditanya minaina anta takulu wa tashrabu di mana anjeun dahar jeung nginum sedengkeun anjeun mah kapan laka sabak teu usaha teu naon dijawab ku Imam Abi Yazid Al-Bustami min haitsu yarzuquhullahul ba'udah ti arah anu Allah ngarizkian kareungit afataro apakah anjeun leuleuh kareungit reungit boga perusahaan henteu reungit boga sok dagang henteu reungit nyana osok kitu ngaranna kuli henteu tapi eta dirizkian bae ku Allah tah sakumaha Allah ngarizkian kareungit sarua jeung ka kula ge ngarizkian teu kudu dagang teu kudu tani teu kudu nanaon bakal dirizkian bae eta lah tawakal kula ka Gusti Allah masyaallah menang 2 poe salat ngamakmum Allahu Akbar ngamakmum biasa wali ge ngamakmum oh masalah kan sah ngamakmum urang wali kan lain wali sah sallu khalfa fajirin wa birrin salat bareng kabeh tak tukangeun jelema anu fajir jelema anu birrin bagus sah bae oh masalah lamun kuat ngan kulantaran biasa da teu kuat urang sebab perbedaannya jauh jarang nyana ngamakmum biasa Allah beres ngamakmum imam nanya Masya Allah mama ditanya deh min aina takulu atas sebuah kasabalat ai mama di mana ieu dahar jeung nginum sedengkeun teu kasaban mama Masya Allah cek Imam Abu Yazid dani geus tungguan heula sakedeung aing deuk salat heula qodo ke beres qodo kakarak aing ngobrol jeung sia teu sah salat aing Allahu Akbar nyana salat
beres eta imam kan kaget teu sah ya aing sakieu hebatna cak kieu teh maman teu sah beres ditaja deui salat entos maman dos pan mamang ngateusakeun ai sia ka aing nanya ibadah dahar ti mana nginum berarti sia teh jauh ka Allah lamun sia teh jauh ka Allah aing ngamakmum ka sia atuh aing mah nya ngamakmum ka jelema teh jauh ka Allah goblok sia teu sah aing salat aing ban urang mah kuari teu sah kabehan salat imam lagi waduh PNS magani budak lamun teu boga ijazah mah teh teu dahar oh tah mah geus jararo kudu dirampe tah mah kos kitu mah imam tah imam mah biasa dalam sama kos kitu goblok aing sia nanyakeun di mana dahar di mana nginum aing teu kasab berarti sia teh nyoka pangeran manya aing ngamakmum ka jelema nu teu nyoka pangeran teu sah salat aing kodok sia kan bener eta ngomong kos salah tapi bener kos bener tapi salah nu jelas bah ahli Allah eta lah pangkat kamal nah jelema-jelema nu geus sampurna dina kaimananana salat bakal berbeda sebab naon moal karasa capek salatna indah jeung nikmat sebab lain nyana aya energi anu ku Allah dibikeun dibere ka jana sehingga urang nu neuleukeun nyana nu kaget salat itu berapa Masya Allah kudu dices bareng ieu mah Allahu Akbar Allahu Akbar lain nyana nu salat perasaanana dibawa geus dibawa ku perasaan nu lain perasaan urang eta lah nu hese dicaritakeun geus tawanya nama jam sabaraha we penting salat sadaek nanya Allahu Akbar eueuh kacape Allahu Akbar biasa beurang biasa eueuh kacape sebab eta perasaanana lain perasaan urang kieu itu lamun perasaan urang nu ieu mah atuh sarua jeung urang atuh capek salat duha 8 rakaat bae geus mung sang mangsing guys aing mah moal 8 poe isuk mah kunaon paradol 4 lah aing isuk mah turun 4 pegel keneh 2 lah jadi henteu ka dituna sebab urang masa ngan urang mah hayu bae terus hayu bae engke ge dibere ieu ku Allah engke ge dibere set lamun urang terus bae kan ulah ngarep-ngarep dibere eta mah rahasia Allah eta mah rahasia Allah aya nu dibere aya nu henteu anu dibere aya nu henteu ngan ketika dibere urang lagi bisa kaget oh ya Allah ya Rabbi bere kuat sih dibere hampang sih dibere tenang sih dibere tentrem sih dibere plong mun dicaritakeun memeureunanan hese nyaritakeunana lantaran aya perasaan-perasaan anu di luar perasaan nu biasa ieulah jelema anu terus salatna anu salat hakikatna disebut salat daim anu geus ngarasakeun nikmatna salat jadi salat eta ngeunaheun sakumaha Kangjeng Nabi nyaritakeun bahwa salat eta nikmatna luar biasa ngeunaheun salat ialah alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun mukmin anu sampurna teh nomer kalimana bagian zahir yunfiquna mimma razaqnakum nyana mekenan merean nganapakahkeun harta-hartana anu menang pamere Allah di jalan Allah fi taatillah lantaran teu ngarasa boga dirina jaya manu aya di leungeun teh ngan sakadar dilewatkeun ku Gusti Allah geus atuh ieu lewatna melalui leungeunnya teh berarti seakan-akan ieu harta teh titah dibangunkeun titah dibikeunan lain urang diempok-empok pake nikmatan ngeuneunahan hartana teu eureun-eureun terus bae dibikeunan ieulah mukmin anu sampurna geus eueuh pijelema lainana tuh hese urang mah kuari mah mun kakak urang boga mobil urang henteu
aju urang nginjem kakak teh saya emang di mana cak kakak teh ibu gua di Bogor naon iya ya perlu lah ngolotan laki baiklah daripada make mobil mah geus katenggor beusi naon tah ongkosna bae eta teh min jumlah ti pelit eta kos kitu pelit eta kos daekan keneh mere ongkos daripada mobilna pelit eta kos kitu eta deureuskeun eta mere aya geus teh kudu make mobil kakak mah geus bae ala kadar teh mere rokok bae aduh geus teh mah pohara jauh tabaka mukmin kamil jauh di antara jelema anu moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir teh di mana ya harta nu ngarenggen di imah datang ka isuk moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam lamun aya harta ngarenggen di imah urang teu dibagikeun eta teh halang tina kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Jadi lamun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir ulah aya nu direnggenkeun deuk sare beakeun kabeh tuh ya Allah ya Rabbi cek Sayyidina Ali lain jelema minal muqarrabin lamun jelema masih keneh ieu nundeun ieu jang isuk lamun masih keneh boga pikiran ieu harta jang isuk eta teh ulah boga pikiran bahwa nyana luhur pangkatna laisa minal muqarrabin lain ulah aya pikiran jang isuk ulah aya gitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala masyaallah karim. Nah iyalah jelema anu mukmin kamil razaqnahum yunfikuna mimma razaqnahum selalu nganapakakeun harta-harta anu meunang pamere Allah dinapakahkeun fi taatillah dina jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang keur boga tuh masjid bangun urang, tuh majlis bangun, tuh pondok bangun, fakir miskin kemudian yatim piatu hayo terus jalan-jalan kurang bagus hayo geus teh kudu ngadaguan ti bupati geus pokona mah kurang we jalan-jalan cai ayo tat kena rapi yunfikun fi taatillah taat Allah engke ge dibere rasa ku Allah nikmat geus teu nganggap perhatikan kana harta urang teh anu mantak embung ngabangun jalan cai embung ngabangun jalan embung ngabangun musola embung ngabangun masjid eta teh hook ka harta berarti urang memiliki ka harta eta lah hijab antara urang jeung Allah ku harta eta lamun tah ini hendak ngomong namanya masyarakat Nusa Kitu lobana ratusan ribu bahkan jutaan nyaksikeun para pesir saharujud eta kabehan berpikir geus puguh nu paeh mah 25.000 saketika eta lantaran diagag-agag korek Kangjeng Nabi Musa. Nah ieu mah masyarakat nempokeun para pesihir sujud bari ngomongkeun amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kangjeng Nabi Musa na bari nyekelan tongkat di tengah-tengah hareupeun istana dek nangtung ajeg Kangjeng Nabi Musa seketika eta khomsimiatin 500.000 berak tadi sujud aja masyarakat milu iman masya Allah masyarakat ditempokeun ku Raja Firaun cak Raja Firaun masyarakat sia tulang baru sujud boroblok aing pangerannya sia sujud kasa sarua ngomongna 500.000 manusia ngomong amanna birabbil alamin rabbi Musa
Musa wa Harun. Kami ngimankeun ka Rabbil Alamin Pangeran Musa jeung Harun. Masya Allah, dihareup para pesir 15.000, satu kangeunana 500.000, masyarakat brek bae sujud desa. Tinggal Firaun bae. Aing teh pangeran kok jadi kieu cakna ya aing. Pangeran aing tapi teu disujudan. Wah, ieu pesihir teu beres. Nang aing manggil, nang aing ngabiayaan, digaji ku aing, dijanjian ku aing bakal dijadikeun muqarrabin. Tapi ternyata ieu para pesihir teh teu beres kabeh. Wah, cak Raja Firaun ulah sambatkan ieu aya. Wah, asana ieu mah meureunna urang rangkas bitung ngomong dieu bae. Emang kayak ulah sambatkan ieu aya segala. Cik Firaun qala Firaun amantum bi. Hei, Aisyah Qur'an ada iman ka Musa. Qabla an adzana lakum. Nenek kau laingan ka maraneh kabeh. Wah, kayang aing atuh siam musyawarah heula jeung aing. Engke kumaha ieu? Iman atau ulah tanpa musyawarah deui. Qabla an adzana lakum. Naon brek bae maneh sujud ka Musa. Inna hadza lamakum makan umuhu fil Madinah. Sanya-nyana ieu pagawean nu kumaneh digawean. Ternyata horenganan tipu daya, tipu muslihat nu kumaneh digawean di jero negara Mesir. Aing nyaho ka jeung kumaha ge sia para pesihir. Sia ngobrol jeung Musa duduaan. Berarti sia teh beureun aya perjanjian bahwa sia teh dek nipu aing. Ajeun kumaha ge kanyahoan sia ku aing dituhriju minha ahla, dek kaluarkeun ahli-ahli Madinah. Ya le, ieu ahli Bani Israil dikaluarkeun geus persekongkolan jeung sia. Sebab tadina kan ngobrol duaan perjanjian tadi. Perjanjian nu tadi teh lamun maneh areleh deuk kumaha dianggap ku Firaun ngobrol eta teh ngobrol urang tipu bae Firaun. Elehkeun bae maneh, elehkeun bae para pesihir kajeun ku kumaha padahal asli eleh teh asli. Jadi Raja Firaun teh berasumsi bahwa ieu pesihir teh geus aya persekongkolan jeung Musa. Memadak dianggap inna hadza lamakum makartumu. Ieu kalakuan ahli-ahli sihir sebagai makar tipu daya muslihat anu kunyana dilaksanakeun jero negara Madinah litukhriju minha ahla untuk mengeluarkan ulang Bani Israil ke Israel. Yeay, cak Fir'aun fasaufa ta'lamun. Sia bakal jaho gerak waing sia disiksa sia kuat. Awas. Fasaufa ta'lamun. Naon bakal terjadi ka sia. Tuh, deuleu masyarakat 500.000 minusujud latah deh goblok jasa. Fasaufa ta'lamun cek Raja Firaun sia bakal jaho ancaman ti aing. Kumaha ngancamna? Degekeun ku sia pada pesihir. Lauqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf tsumma lausallibannakum ajma'in. Sia bakal dipotong-potong leungeun sia ku aing, bakal cacag suku sia min khilaf, silang ke bakalna disalib sia ku aing. Awas ya. Masya Allah, harita keneh Raja Firaun nerahkeun para penggawa-penggawana 15.000 pada pesihir elak. Kanjeng Nabi Musa na ajeg bae di dinya. Elak. Salib. Potong. Min khilafin. Leungin katuhu potong, dipotongna dicacag heula di dieu keneh. Cek lah ini potong langsung lain. Cacag.
geus beres datang ka dieu suku kenca geus eueuh leugeun katuhuan eueuh suku kencaan terus cacalan dicacak lain dikeureup langsung jelas gitu mah deres tapi dicacak ieu mah blek disaksian ku kabehan jelema sing jerit kabeh jelema careurik kabeh ceperangan biada dia pesihir teh ngehinakeun ka aing nipu ka aing labakum makartubuhu fil Madinah emang aing teh ngaho lauqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf cacag 15.000 dicacag plek cacagan sukuna teh tinggal leungeun kenca jeung suku katuhu nu tadina leungeun kenca suku katuhu tinggal kitu bae eta mata taekeun salib la usul di bainakum salib taekeun ka luhur cacag deui geus datang ka luhur dicacag deui ngan memeh dicacag teh eta para pesihir teh ngararomong qalu inna ila rabbina munqalibun cek para pesihir teh sanyana kami kabehan teh teu bakal babalik ka pangeran urang kabehan sabada maot urang deui wajib kana dek kumaha bae kayaan urang dek dicacak dek dikukumahakeun ge tetep urang balikna ka Allah gede jasa eta iman harita keneh padahal harita neuleuh mujizat harita iman harita disiapkeun untuk penyiksaan mungkin terus satu hari keduana dan lain sebagainya tetep berubah endahan ngomong inna ila rabbina munqalibun gedean iman Masya Allah eta iman urang mati leuletik iman neuleuh abah urang neuleuh emak urang iman dileuletik ku ari teh barang neuleuh ku ari aya nongongkong iman mah iman bae teu kuat urang neuleuh nu ngongkong urang iman teh leuletik barang neuleuh tumpukan duit teu kuat urang mah iman bae ku ari barang neuleuh mungkarat teu kuat masyaallah kan loba jasa ku ari anu anak kiai anak ustad asup ka agama lain naudzubillah min dzalik wa min dzalik ieu mah pohara jasa ieu mah sakitu deuk disiksa kuraja Firaun teh awas ya diancam heula pas saupa ta'lamu balik sia ka agama sia balik sia mangaranan ka aing cak Firaun lamun sia teu balik lauqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf summa lausallibanakum ajmain disingsingan gitu teh lain babalik ka agamana endahan ngucap qalu inna ila rabbina munqalibun Mama suci Allah maha kawasa Allah aya deuk dibere kuat bakuat bae mantap ke ulah kaget ai ku Allah deuk dibere kuat ulah kaget ketika teu dibere kuat ku Gusti Allah teh mah urusan Gusti Allah deuk dibere kuat mah Bung Karno kurang kumaha dicaci dimaki Bung Karno dipicen disiksa dibere kuat babaturanana terus bae Bung Karno bajeng para kiai unggal kabupaten patilasan Bung Karno hampir unggal kabupaten urang yang nyaritakeun Bung Karno di Bogor Bung Karno di Tangerang Bung Karno di Rangkas Bung Karno di Labuan lain lalagaan unggal kabupaten ayat 14 di Karawang di Bekasi mantap kuari orang Karawang manggis tiga hoka itu bau dekuku magenya na PDI dekuku mage PDI sebab boga riwayat Bung Karno di Karawang geus kitu bae eta mah tidak mau tahu pokoknya namanya PDI bae
satungtung pokok nama eta hulu kebo ayahnya namanya hulu kebo bae Karawang bawa buka riwayat Bung Karno tadi diberi kuat pak Gusti Allah. Masya Allah seorang pemuda anu gagah jantan luar biasa pinter kabina-bina kuari kakara kajara rahoan kehebatan Bung Karno teh nu ngalayanan datang ka kuari saha nu nandingan Bung Karno di PKI ke dan lain sebagainya biasa bae telunturku di PKI ke telunturku di mana gara-gara di pecinta wanita teluntur wallahu alam bener wallahu alam teh nama teluntur tetap Bung Karno tetap Bung Karno menemukan makam Imam Bukhari Bung Karno anu nyaritakeun tentang masjid di Beijing Bung Karno anu masjid di Turki Bung Karno 5 negara aya masjid-masjid Bung Karno da kumaha coba eta lain lalagan di Uzbekistan masjid Bung Karno istimewa Bung Karno bari diulang dah digoreng-goreng di anu eta mah kulawan nu ngagorengkeun lawan urang ngobrol coba jeung babaturan Bung Karno nu ngagorengkeun urang ngobrol coba di dieu pan kiamat depan babaturan Bung Karno lamun nyana ngaji ka 2 minggu tas poe minggu teh ngobrol tadi dieu teh kula sok ngadengekeun nyaritakeun tentang perjuangan Masya Allah pohara sebab nu nyaritakeun nyana jeung Bung Karno jadi urang terkesimak nyaritakeun jeung Belanda nyaritakeun ieu dan lain sebagainya urang terkesimak kadengekeun nyana goreng Bung Karno nu ngagoreng-goreng teh musuh mantap ulah kaget lamun urang digoreng-goreng biasa bae satungtung hirup baurang ngeureupkeun loba nu tereuseupkeun loba ulah goyang ulah robah ku jelema nu resepkeun jeung tersebut tetep ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ieu kaistimewaan para pesihir iman hidayahna dibere ku Gusti Allah mantep jasa sakitu dok disiksa disingsieunan malah buan wa ma tanqimu minllahi illa an amanna wa ma tanqimu henteu ingkar anjeun teu nyalahkeun anjeun teu balas dendam anjeun Firaun ka kami kabehan ilahan amanah kecuali karena kami man bi ayatillah bi ayati rabbina lamazasna ka ayat-ayat pangeran kami ketika ayat-ayat tersebut datang ketika ayat datang kami iman jalamun teu iman ka ayat mah anjeun moal nyalahkeun anjeun moal males dendam aya nyalahkeun aya males dendam lantaran kami iman mantak doa Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin